Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa patepang deui sareng simkuring Sri Rahayu dinu acara Warta Kiwari Urang. Di dieu simkuring bade medankeun sababaraha warta nyaeta tentang sampah utamina di berbagai tempat-tempat. Nu kahiji nyaeta warta tentang sampah di daratan. Di dieu seueur sampah anu ngagunduk nyaeta kusabab kajajanan barudak anu seueur ngagunakeun sampah plastik. Teras wae urang tingali berita nu aya di Sri Rahayu anu aya di studio. Dia simkuring atos aya di tempat kejadian perkara di mana seueur gundukan sampah anu nyebabkeun lingkungan jadi tercemar. Anu ayana teh sampah plastik sabangsa makanan, tinu plastik, minuman anu jajanan barudak. Kiwari sampah ngagunduk disebabkeun ku masyarakat anu kurang kasadarana. Paranehanana micin sampah sembarangan. Akibat sampah ngagundukna di dieu teh bakal jadi karugian ka masyarakatna moal kerebatur tapi ke dirina sorangan. Di dieu simkuring bade ngahadirkeun warga anu tos kersa diwawancara. Ibu punten jenengan saha-saha? Ibu Sumi, Ibu Santika. Kumaha perasaan Ibu ninggal sampah di dieu ngagunduk? Nya kitu wae Bu, kan bararau karawasan da kudu tebihna karawasan teh urang lain makan bau da angin teh ka ditu ti dieu teh heunyibur ka ditu. Kunaha sampah biasa ngagunduk nya ieu teh dikarenakeun ku sabab wargana nu kirang kasadaran janten warga teh maricen sampah teh ka darieu tah kan tarina teh ieu teh lahan kosong jadi pernah hatuna teh sawah teh aya perumahan jadi saenakna we kitu maricen teh ka dieu jadi nimbulkeun ngagundukna sampah amalaya di mana-mana. Nuhun ya Bu. Jadi ngagundukna sampah di dieu teh kusabab kurangna kasadaran ti masyarakat anu henteu peduli kana lingkungan. Mun sakieu warta anu tiasa kuring didukikeun lanjutkeun deui ka Sri Rahayu anu aya di studio. Tah pamirsa, mung sakitu nu kusimkuring sareng rekan-rekan tiasa dikengingkeun tinu berita sampah nu aya di sekitar pemukiman warga. Salajengna simkuring bade midangkeun warta sampah nu aya di caket bendungan-bendungan kusabab akibat dari dampak ayana bendungan Jatigede. Kuring haturkeun nuhun ka Sri Rahayu nu aya di studio. Di dieu simkuring bade medarkeun warta perkawis kagundukna sampah di sisi walungan. Kagundukna sampah di sisi walungan ieu disebabkeun ku daya kasadaran masyarakat anu ngabuang sampah di mana wae. Anu nyebabkeun sampah duwikeun ka ngagunduk sapertos ieu. Di dieu simkuring bade ngawawancara salah sahiji warga nu terkena dampak gundukan sampah. Punten Bu, kami jenenganna saha? Simkuring RT kumaha pamadegan Ibu ku ayana sampah sapertos ieu? Baheula mah di dieu teh ngan saukur aya walungan, jalan, bumi-bumi sareng sawah ngan saatos di bendungna Jatigede janten sampah teh masyarakat di mana-mana. Kumaha kahoyong masyarakat di dieu kanggo kapayuna? Ari kahoyong mah pemerintah teh tiasa merhatikeun masyarakat nu aya di dieu. Mun hatur nuhun Bu. Jadi kahoyong masyarakat di dieu nyaeta pemerintah leuwih merhatikeun deui ka masyarakat nu terkena dampak. Nyaeta tiasa ngajaga lingkungan anu bersih jadi henteu ngagunduk sampah sapertos ieu. Mung sakitu anu tiasa didugikeun dina warta ayeuna dilajengkeun di kumaha di studio. Pamirsa, mung sakitu warta nu tiasa kusimkuring didugikeun dina dinten ieu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.